Bray, tadi nama aja teh mau libur, tapi aku mah ada di spiral. Budak umur 20 tahun, kamana-mana bawa Rubicon. Kalakuana ngahebohkeun saalam Nusantara. Hmm. Nepi ka pejabat, rame-rame komentar komo aya netizen mah ya. Hmm. Buntut kasus Jang Mario Dandi, anu nganiaya Jang David, panjang kali lebar kemana-mana euy. Senggol kanan, senggol kiri. Nu lieur lain gat ukur bapakna. Ti mulai menkeu nepikeun ka wapres nu stres. Kunaonnya Bray bisa gitu cenah mah tapi kade ieu tong bebeja kada saha. Beda. Kade ieu mah rahasia urang we gitu. Siap, siap. Cenah mah ngarah kana public trust. Waduh, Aduh. bahaya. Netizen jadi malas ngurus pajak. Komo bari jeung kudu bayar mah. Cenah Hmm. mah bisik dipake beli Rubicon. Hmm. Meureun eta oge. Duh, aing mah bahaya ieu mah bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, kumaha mang? Alhamdulillah ya orang manco deui di grup. Salam bro, bro. Salam grup. Rieu kamer. Aya da dieu sih sebenarnya mah. Tanya rieu sarua. Sarua. Sarua rieu gitu. Tengeunah. Tengeunah. Kan ari ari ieu mah urusan non ngaranna teh urusan kasus kriminalisasi nama geus buku lah eta mah da Kasus kriminal apa? perilaku perilaku buruk gitu Ya, ya. bro. Perilaku buruk anu tangtu sawa itu jelemana ngarasa miris gitu nya. Miris jeung ngambek aya nu ijit keuleuh gitu nya. Tempo kalakuan budak Mewah. budak umur 20 tahun kere tapi tega nganiaya gitu nya. Tega nganiaya Hmm. eh nu seje bikin ka koma Hmm. gitu ya bikin ka koma. Tangtu ieu mah urusan kriminalisasi mah non ngaranna teh yang kudu diproses hukum Kriminalisasi kriminalitas. kriminalitas nya teuing sih kudu ieu mah diproses hukum gitu nya nya anu non ngaranna teh eh jadi korbannya sok diurus we lah non hak-hakna lah gitu nya eta mah urus terus gitu nya da urang kuing mah mau bisa ngebantuan. Teruskeun gitu. Ibu mau bisa ngebantuan ngadoakeun. Saya mudah-mudahan beres. Langsar. Ya Hmm. minimal beres di dunia gitu ya. Dari akhirat depan lain deui caritana gitu nya. Lain deui caritana. Tah ieu anu tadi naon ngaranna teh nya cek uing tadi buntutnya jadi panjang kali lebar. Jadi Kali tinggi. panjang lebar kali tinggi. Kalau ukur. Jadi naon ngaranna teh perbincangan waduh. Perbincangan teh lain nasa ukur si si Ujang Dandi, ya si Ujang David di kumaha, ieu bapakna kumaha kabeh. Hidung kolotna kumaha segala macam lah gitu ramai itu ukur eta. Ya. Tapi oke masyarakat nya netizen ayeuna justru rame ngarasa naon ngaranna teh salila ieu naon anu dilakukan ku masyarakat teh Hmm. asa asa ditengteuinganeun. Kunaon ya ieu lamun naon nu disampaikan ku netizen nya euy ieu maca aja di Twitter gitu nya Ya, di cek netizen. di Instagram di YouTube gitu ya. Kusabab memang nyaeta kahiji nenjo kalakuan Jang Mario Dandi anu nyecep di budak zaman loba flexing gitu. Nah, itu ka dieu mawa mobil mewah
gaya hidup, hedon, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mencebudak baheula mah belagu. Oh, pelaku. Mencebudak baheula. Pas digusut-gusut, ternyata memang bapak nage lain lain non ngaranna teh rakyat biasa gitu. Ya oke tapi sebenarnya mah lain pejabat luar biasa biasa teuing gitu ya. Eta. Bapakna salah sahiji pejabat di non Ditjen pajak ya. Yang sih bahasana teh? Ditjen apa dirjen? Eh, dan kitu eta. Gitu. Gitu. Nah, akhirnya kan nah euy cenah. Ieu mah cek netizen. We ngomongkeun anu disampaikan ku netizen. Nah, euy eh pejabat pegawai negeri nya ASN gitunya di salah sahiji non ngaranna teh pemerintahan gitunya. Salah sahiji pemerintahan boga sagala gitu, itu nama beunghar. Beunghar sagala gitu. Nah, akhirnya eta anu mamicu alah euy buah-buah gitu. Ieu bobonya memang ieu kudu dibuktikan oke gitu. Artinya bener tuh misalkan kekayaan bapakna eta kadang dina naon ngaranna teh eh pajak jeung lain sajabana gitu. Ieu memang ranah anu kudu dibuktikan gitu ya secara fakta gitu ya. Anu dibuktikan. Tapi di sisi lain urusan naon ngaranna teh eh emosional ya. Urusan eh naon ya disebutna teh eh suasana kebatinan. Waduh. Terus kebatinan. Urusan suasana kebatinan netizen teh asa terganggu, asa tercabik-cabik gitu nya. Aing teh pan geus hese capek mayar pajak itu, mayar pajak ieu gitu nya. Kadang kala mah wingnya kadang kala mah misalkan netizen teh jang dahar teh pan kudu kan dug hulu pet nyawa gitu. Da ayeuna mah kan sagala teh diperjakan. Lebihkeun ka urang mun meuli naon ngaranna teh ciki nu kada deui kan make pajak. Meuli kopi sasetan oge kan pajak. Akhirnya coba kan mimiti arti segala macam gitu ya. Komentar akhirnya non komika komentar gitu ya, tentang ieu gitu ya. Tah ieu nu justru menarik. Eh, maksudnya menarik teh karena akhirnya jadi asup kana ranah ranah eh, pelayanan, ranah kebijakan publik, ranah ya tadi public trust, gitu. Ranah public trust. Gitu. Tak kumaha anu tangkep jeung non ngaranna pandangan Kang Mary kaitan jeung urusan ieu. Cuk weh, selaku pembayar pajak. Selalu pembayar pajak. Aduh. Orang bijak taat pajak. Berarti itu orang bijak. Orang Apapun. Waduit. Waduit. Aku duit, cek duit, anggar pajak udah bayar. Beli pulsa aya pajekan, beli token listrik aya pajekan, beli beas aya pajekan, beli tarase aya pajekan. Kafe Beli pulsa ya pajak kan. pulsa aya pajekan. Nah, jadi kieu, Bray. Ieu menarik menarik pisan. Kadang-kadang sok cek lamun cek heureuna atau cek naon nya? Cek kasarna mah asa ngahatur nuhunkeun teh. Asa ngatur Eta teh berketuaan teh. gandeng. Tetap empati kamu kudu empati kudu. Aduh, ripat. Jauh atur nuhun. Atur nuhun jang. Atur nuhun jang. Di lamun teu aya salirama Mau keluar. Mau kebuka ini. bakal balekarkeun teh. Ya walaupun sebetulnya mah ieu mah lagu-lagu kaset baru sebetulnya mah urusan eta mah. Geus loba. Geus loba gitu. Nah, menarik. Kusabab ieu teh kan kasus anu anu sangkut pautna
engkena jeung urusan eh, instansi perpajakan. Heeh. Nah, tadinya Heeh. ngamuaranana teh kasus eta teh. Jadi mere-mere teh kadinya gitu nya. Kabaud, kabaud teh kadinya. Nah, kunaon menarikna urang ngabahas ieu Heeh. ku sabab urang hirup sapopoe teh teu leupas tinu urusan pajak, Heeh. urusan pajak. Ti mimiti hudang sare itu bikin sampai Ti mimiti udang sare, Udang sare ti deui. ka begadang, nepi ka sare deui kitu nya. Teu leupas tinu urusan aja. pajak. Ari urusan pajakna lamun urang naon? Apakah sebagai subjek Heeh. nyokotan pajak, Heeh. kurang narima pajak, atau objek kurang anu dipajak? Heeh. Nah, urang sebagai rakyat berarti posisinya di mana? Objek. Sebagai Objek. objek. Artinya lamun sebagai objek, urang teh sebagai pihak anu dipajak. Enggak poe gitu ya. Nah, kunaon rai biasa kok bisa kita dipajak tiap hari gitu. Nah, kusabab urang teh pan ayeuna teh hirup teh di negara kapitalisme. Nah, Nah, ari nu ngaranna negara kapitalisme manehna bisa nanjeur negara eh pe, pengelolaan pemerintahan berjalan ngajalankeun pemerintahan. ngajalankeun roda pemerintahan tentunya roda government eta teh sebagian besar anggaranana asalna tina pajak. Penerimaan teh. Heeh, anggaranna teh tinu Pajak. Tinu pajak. Tah, negara anu ngajalankeun sistem kapitalisme mah kitu di mana-mana. Ciri nate. Ciri nate pajak teh sebagai sumber Utama. pemasukan utama. Gitu. Tergantung engke non leutik gedena penarikan pajak di masyarakat. Nah, jadi Tapi intinya bahwa pajak teh dina negara kapitalisme jadi sumber utama pemasukan. sumber utama wajib. Lamun eueuh pajak Kolaps. geus shutdown. Nah, ya. Ari urang selaku rakyat eta teh urang dipajeg teh unggal poe teh dikarasa eta teh. Teu sadar gitu ya. Teu sadar yen urang teh unggal poe teh di pajeg. Nah, padahal anu namanya tadi unggal poe teh urang teh dipajeg gitu. Sok bayangkeun sabaraha penduduk Indonesia sabaraha ayeuna 200 hampir 300 jutanya. Hampir 300 juta. Lamun tino seorang sekian seeutiknya 10.000. sapoe. 10.000. Sama sapoe lah ayam asup pajak gitu nya. Asup rokok ge sabaraha tah sapoe teh sabungkus teh 1.000 asana teh sabaraha nya. Sok kali faktor kalikeun tah. Faktor kalikeun. Numpuk eta teh. Duit pajak teh. Ya, ieu berarti ku saurang sapoe 1.000 we ini geus Heeh. ngalipet-lipet. Kali 300 juta. Berarti nya kali 300 juta. Sapoe tah. Sapoe. Eta teh Poe ieu. heeh. Can poe isuk kan. Can poe isuk dina deui. Can barang-barang mesin cek. Can barang-barang saja. Ai pajak eureun teh. Ada teu. Asup tanggal merah eureun. Aduh, aing Berarti ayeuna nuju libur hari kemerdekaan. pajak eureun. Pajak eureun. Wajib itu dah. Jadi kieu. Kumaha deui ngomongnya? Pajak eureun. Moal aya kitu nya. Tah. Ceunah mah. Kanggoun. Bray.
eta pajeg teh engkena teh rek dibalikeun deui jang kemakmuran rakyat Indonesia Waduh, sedep euy. dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Dibalikeun deui jang kemakmuran. Uing baheula keur sakola nu diajarkeun ku guru teh kitu. Jadi pajak eta teh fungsina teh jang kemakmuran. Urang ditarik pajak teh engke dibalikeun deui ka urang jang dana pembangunan. Oke, jang dana pembangunan. Nah, tapi ku ayana kasus nu ayeuna Kang Gun. Ku ayana kasus nu ayeuna eta lamun ditilik-tilik ya boga mobil Rubicon, boga motor Harloy. heeh gitu. Eta teh lain saurang dua urang, kitu teh nya. Gitu teh. Imah agreg sebelah hiji. Imah agreg saperah hiji. Nah, eta mah Di dulu jerona aya kolam renangan. Nah, heeh. Adi urang menang. Nah, Solokan urang. artinya nu jadi kemakmuran teh jang saha dibalikeun deui teh. Yang maranehanana kita wajang kue, jang rakyat. Nah, gitu. Nah, ternyata lamun dirasa-rasa ternyata jang urang jang rakyat teh nya naon gitu nu karasa gitu kan Gun. Listrik mahal, Subsidi BBM subsidi BBM pertalite kurangan mahal. Pokok hari harga naik pertama naik gitu. Beas. Ayeuna tah apeng-apengan. Beas. Baheula kamari minyak goreng. Minyak goreng, tapi anggur minyak goreng ge ayeuna ge. Diturun deui. Gitu. Geus minyak goreng teh anu teh loba harga anu sajen teh naik. Tah. Terus ayeuna fungsi pajak sebagai pensejahtera rakyat teh di paling mana? Di mana karaosna? Tah gitu. Hayang naros gitu urang teh. Sok hayang naros gitu. Hayang naros. Nah. Terus lamun ningali karena kasus urusan pegawai pajak pan baheula ge geus aya kasus si Gayus. Gayus. Tapi Gayus naon poe ditu teh? Gayus Tambunan. Terus ka dieu nakeun deui aya deui. Sarua pasti kene urusan pegawai pajak. Dengan kasus yang sama. Gitu deui gitu. Nah, dengan berlimpah ruahnya harta benda mereka gitu kan, Nah, itu menunjukkan kemakmuran itu jang saja jang maranehanana anu ngurus pajak teh jang rakyat. Nah, gitu. Segitu. Kan kahayang nama kan netizen teh nya rakyat teh pan lamun nya teh makan urang ayeuna tiap poe kudu mayar pajak gitu nya. Dina sakabeh sisi kahirupan lah gitu. Ya. Kan anu kahayang mah lah urang mayar pajak. Ieu mah netizen gitu nya. Suara hati netizen teh nya mayar pajak cing tapi kan tadinya jeung Kang Meri aya imbal balikna gitu nya. Kahirupan kebutuhan gitu, keamanan ya. Pokoknya mah naon anu disetorkeun ku rakyat teh balik deui dengan wujud pengelolaan negara anu bener. Eta lamun ningali secara lamun arek timbal balik gitu. Tapi lamun lain tidinya. Lain tina urusan eta. Lain. Ya iya kamari netizen loba nu netizen loba ngomongna kitu makana akhirnya kan aya nu hiji ngomong emang geus lah teu kudu mayar pajak. Da moal bisa tetep mayar pajak. Udah kumaha teu mayar pajak moal beli naon berarti. Isi pajak. Abdi bade meser udud. Moal sang pajakna da moal bisa. Bener. Mang meser rokok Kirangan kamu pajak lo gitu lah. Pajaknya, jago mau bisa. Beli kopi. Soalnya geus mekanisme baku ya. Harga pokokna bae, bisa mekanisme baku gitu. Geus include di nu harga saset kopi teh eta teh geus aya pajak. Artina berarti. Artina lamun misalkan kondisinya jika gitu, rek sakumaha ngambekna netizen deh.
kumaha ngambek netizen ku kan isu ayeuna, Heeh. ku kasus ayeuna, Ya. nya tetep we moal bisa ngeureunkeun pajak berarti. Moal bisa manehanana menghindar tinu dipajak. Teu ada pajak. Tetep we jadi objek pajak. Gitu. Terus eta mun public trust teu percaya deui misalkan uing mah moal bayar lamun urusan eta gitu. Terus misalkan moal bayar pajak kendaraan naon tapi dan kayak aya masalah geuning. Mun heuh pajak kendaraan ada masalah. Aya masalah. Kaharepna pasti aya masalah. Eta oge ngan saukur saharita pajak kendaraan ngungkul. Can ge mun aya naon pangabutuh didenda. Gitu. Gede deh ngalipet. Hakina anggap we rakyat akunya anu kapeupeung mah ya. Anu kamu apa? Heeh. Enya. Ya pasti karena orang sebagai rakyat anu hirup di negara di nu sistem demokrasi kapitalisme pasti ya mah hiji keniscayaan gitu. Nah, ieu kuncinya. Nah, makanya cik uing oge tadi uing mah boga pandangan lain ngeunaan pajak ieu gitu. Cek netizen banyak ya minimal gitulah. Jika di Bener gitu nya benar jika di negara-negara Eropa gitu ya. Di Finlandia, Jerman, kumaha pegawai teh sing profesional sing amanah ya gitu. gitu. Jadi karasa rakyat. Nah, uing mah teu lain kitu. Ternyata moal bisa gitu keangkat gitu. Harapan eta teh Ya kajen teuing misal lamun ieu nya, Iya. lamun juga di Eropa gitu nya. Finlandia atau di mana gitu nya. Lamun gitu nya. Lamun jika bisa gitu, tetep uing mau nerima. Menerima, kunaon moal nerima? Da uing mah boga pandangan tersendiri sebagai seorang muslim anu beragama Islam, umatna Rasulullah terkait dengan pajak. kumaha teh? Terkait dengan pajak. Anu kahiji. Cek Rasulullah teh para pemungut pajak tempatna di neraka. Sohibul maksi pinang. Nah, di neraka. Sararieu euy. La yadkhulul jannah sahibul maks. Nah, geus. Sahibul manyak teh kan pemungut pajak. Moal bisa ngarasakeun surga. Nya moal bisa ngeraksa surga. Ajeun teh di dunya. Ablak ngeunah. Enggak poe barang dahar ngeunah imah agreng oge. Eta mah di dunya. Sakedeung tah. Cek Rasulullah teh malan cek nya. Cek Rasulullah teh pemungut pajak tidak akan masuk surga. Pemungut pajak tempatnya di neraka. Nah, itu hiji. Mun teu tarima yang protes tong ka uing. Tong kawing. Kan ditawing. Nah, terus anu kadua, ketika Rasulullah ngaharamkeun pajak, nah, berarti aya jalan lain salian teu mungut pajak. Ya pasti. Pasti aya jalan lain. Rasulullah teh nalika harita di Madinah ngajengleng tah hiji negara Islam. Negara kada ieu, lain Rasulullah teh seorang kepala negara. Lain RT. Lain RT, lain RW, lain kubu. Kada inget ya, Rasulullah teh lain kubu, Lain ketua ormas. lain ketua ormas. Rasulullah teh seorang kepala negara. Daulah khilafah baheula teh nya. Daulah khilafah, daulah Islam, adina daulah khilafah gitu nya. Tah, eta teh lamun ningali kana sistem ketatanegaraan Islam, daulah khilafah, pajak teh dinu sistem khilafah mah bisa disebutkan eueuh. Bisa disebutkan eueuh gitu. Walaupun aya sifatna insidental. Terus kumaha jang pendanaan negara? Kumaha jang ngurus rakyat? Kumaha jang muterkeun roda pemerintahan? Lain tinu pajak. Pemasukan lain tinu pajak. Aya pos-pos nu lain. Aya pos-pos nu lain. Aya tinu gonimah, tinu pai, tinu kharaj, tinu kepemilikan umum, tambang emas, tambang minyak, terus tambang garam, terus mata air, laut, terus tinu hutan, terus tinu energi, gitunya. Nah, itu teh bisa jang pendanaan negara. Asal tinu zakat.
Oh, udah. Jakarta tentang Infak sedekah, sadaqah. Jakarta khusus, aya 8 asnafna gitu nya. Hmm. Jadi kan Bray, zakat udah dipakai nyiin jalan. Udah dipakai ngagaji pegawai negara. Nah, jadi zakat mah khusus dalam rangka asnaf. Geus puguh lah ieu nya. Peruntukanna peruntukanna. Tah, jeung aya pos-pos lain anu termasuk karena pos pemasukan negara APBN negara khilafah. Nah, jadi urusan pajak mah nya urusan teu make pajak di jalan gitu. Teu make pajak di jalan. Nah, cek pandangan we juga gitu. Tak ayeuna kumaha? Lamun urang kekeh aya dinu sistem demokrasi kapitalisme juga ayeuna gitu nya. Nyarek nepikeun ka era hawaje pasti tetap jadi objek pajak. Gitu. Da sistemna demokrasi kapitalisme beda sama sistem Islam. Makeulna sakumaha kampungna bayar pajak, ya moal bisa anggar gitu. Objek pajak. So, rek kumaha? Da isukan belanja. Bari tempe. Emang pakai pajak gitu. Emang teu pakai pajak. Gitu. Kamu sakadeun direk Ramadan. Pokoknya kada ada Ramadan. Lebaran. Pajak malulu itu. Jadi sakumaha keheula ge eueuh solusina. Eueuh tapakna gitu. Boikot pajak. Moal mungkin. Jadi kumaha nu mungkin? Ganti sistemna ulah ku sistem kapitalisme, ulah sistem ku demokrasi, ganti ku sistem negara khilafah. Lamun ku sistem negara khilafah mah beres. Eureun pajak. Sok eta tina Freeport ge tah. Ai mah sumber pendanaan jang negara kan mun. Freeport, tambang minyak, dikabatur-baturkeun coba dibikeunan. Urangan menang royalti na bungkus 1%. Aing jang rakyat tina pajak gitu nya. Bari jeung rakyat di pajak lagi. Nah, ini jang dana pembangunan, dana pemerintahan. Nyokotan ti rakyat. Bari jang kurang. Pajak sok buktina kurang. Utang nambah. Sok tinu pajak cukup teu? Bari jeung bocor. Teu bari jeung bocor. Sok. Lamun teu cukup kumaha? Ngajuk nginjem ke Bank Dun. An bayar saha nu nginjem batur? Kurang. Ya udah. Tah, sok aja ngomong bisa. Hutang mah geus terus nambahan kegedean. Lamun nu Islam aja, hutang luar negeri teh haram, ulah. Tuh. Jika gitu sok pilih. Nah, harek sistem kapitalisme sendang-endang. Nepikeun ka ompong urang huisan gitu. Nepikeun ka mahot. Sistem kapitalisme geretuk diwariskeun ka budak. Ripo deui budak teh jadi objek pajak. Atang waris urang paheuyeuh leungeun ganti ku sistem khilafah. So, tinggal pilihan wae. Uing mah. So. Gitu. Da uing mah ieu teh ngabejaan teh nya. Cuk ini tahu uing kudu ngomong gitu. Cek Allah jeung Rasul. Cek Allah jeung Rasul kudu ngomong gitu nya, ngomong gitu ngabejaan. Nah, gitu geningan Bray. Rada non bahaya oge nya. Lain rada tentang bahaya oge katanya urusan naon ngaranna teh urusan pajak anu aya dina sistem ekonomi teh asa jiga lingkaran jurig. Ah, bener. Orang menekan. Oh, lingkaran jurig judulnya. Kade bae, waspada bae. Ulah jika nu naon ngaranna teh protes hayang meunang solusi padahal kulibekan we di lingkaran jurig. Waspada bae. Hatur nuhun hapunten disanggup urang pendak di sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.